Nah tempatnya ini sih kena ya. Terheng dirinya masa satu. Ini bos ini. Ini bos. Alhamdulillah. Sebagai lempangan wae ge. Iya di lembar nafsu. Ya. Bebek pusaka apa mana? Kita jong iya Ini dia lah. Sampai heula ya. Kok mau naik kopi main? Mama. Bane urang mah aya kopi. Kadang-kadang sok bingung rokok. Aya rokokna, kopina. Aduh, sampun. Ieu leumpang kurang barak kilo ieu. Aya 2 kilo mana? Sedang gempor. Mana dia apa ini duitnya? Aduh, sakit sah. Mang. Mang. Ya saya jam ya. Jam baraha sih, Mang? Hah? Jam baraha? Murah sih mah. Murah. Ya, mang berapa? Jam baraha? Jam baraha? Murah dah. Jam baraha. Jam baraha. Dia masih narik meuli apa naon itu? Iya jam baraha heula, jam baraha. Ya sampai jam baraha. Diuha gerek diuha sing rada peren ieu. Jam baraha. Urang tadi ye. Setuju kan meuli. Itu malah yang nanya ieu. Hah? Tukang rosok apa tukang jam? Mah, jeung ngaju aja. Iya. Kalau Tukang rosok udah. Jangan ngulungnya. Keluaran anyar dia keluaran. Jangan ngulung. Kami nama ya. Dijual. Yang dijual. jual lah. Ya kita tinggal duit nama jelema. Aduh lagi itu kita teuing wae dagang. Ya rek nih, boy. Saya Jadi mah kenaheun dia menjadi jadi bisa diomekeun udah bos Jual aja. enak ya mah. Jam rong tapi pameran juga ada. Pas nama pameran. Nang mulung mah. Ini padahal ieu mah ieu Tah tadi. lamun ieu kaharti kana ieu iklan. Ieu jam. Oh. Oh, ada pamerannya. Lagi dijual. Ieu bisa ada. Mah lain. Lah, Emang iya tadi peupeus. kira jam gitu. Ima peupeus tadi teh peupeus. Mulai nu daekeun mang. Misalnya ieu tadi ngeureun kita rek meuli apa kumaha? Iya nanyakeun jam urang nanyakeun jam doang. Sok lempangan ti ditu. Gua mah. Nah, cuman orang sih kan aja mau di haraya. Banyak. Halus enak mah komo keur usum di eueuh make jam. Apa model langsung kan kieu? Dina di Model jam. dina tembok. Karak nempo bukan orang. Sing dibere ge embung. Jam gitu. Tong ditepo ieu nya. Naon? Bari ieu tulungan ieu. Ieu mah emang lain jualan nih manang manggih tadi. Iya tadi jualan tadi. Karakter kieu anyar ya. Aya kene dina tas gitu. Bisa arek mah. Wah, mah tukang pulung sih kan. Sok terpercaya. Pulung. Dijual aja orang. Iya, mau si pice si gana dipulung tuh dinya dijual. Pan bisa ke diomean saya bisa itik mah tuh. Ngomong kumaha. Enak jam baraha coba enak jam baraha. Aya jam 1 main aja. Oh. Anak nih jam 8. Hah? Tuh ngawadu lah tadi. Eta jam 8 ya jam piro Bapak jam 4 jam 8. Iya ek meuli apa moal. Naikeun jam doang tadi. Meuli henteu teh kan. Kau tukang jam ngaco. Lain eta mah nya. Nah, dia nyak nipu atau jam payah. Ayo, malah nu meuli pira. Sing seka gempor suka tak suku.